Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Salwa Irawanda ti PGMI 2B. Di dieu SIM abdi bade ngawihkeun pupuh Mas Kumambang anu judulna Loba Ngadoa ka Gusti. Mangga ditonton. Hei manusia, urang kudu loba ngirim, ku ngirimkeun doa ka Gusti nu Maha Suci, sabab nu dipikahayang. Sapopoe henteureun eureun ceurik, cipanon rambisak disusutan bijil deui, mani cipruk sapu tangan. Sabab eta mikiran wae di dunya, nepikeun kahilap kahirupan zaman akhir. Jelema teh beuki edan, urang kudu loba istighfar ka Gusti, meh di akhiratna henteu loba dina kapeuri, ngadoa meh meunang bagja. Sakitu wae video ti SIM abdi. Tugas UAS Basa Sunda, dosen pengampu Bu Niknik Dewi Pramanik. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.